Lujeng enjing pamirsa, senang pisan ayeuna kami tiasa pendak deui dina acara liputan kuliner anu bakal masihan informasi ngeunaan tempat tuang anu keur rame diperbincangkeun ku masyarakat. Leres pisan dina kasempatan ieu, urang bade nganjang ka salah sahiji toko lontong banjur anu cukup populer. Nyaeta tempat anu ngajual rupa-rupa kadaharan keur sarapan anu matak pikaresepna. Utamana lontong banjurna. Mangga urang ningal liputan lengkapna. Atur nuhun, urang ayeuna lagi sarapan lontong kopi teras di Merkuri Tengah pada hari Bandung. Di dieu rupa-rupa makanan. Di rasa lontong tak loba lah. Biasana teh rasa ayam jeung kuah teh lontong. Urang lengkap teh aya lengkap rasa ayam, gepu, bala-bala, kuah lontong. Lama ngeunah sih, ngeunah. Tapi kan mau resep apa? Cobain halanya. Gurih pisan, asin, terus ya isian loba kieu. Untuk harga dia murah pisan. Cenah biasa. Nah, terus kita mulai dari 5.000 nyaman, sejuk, enak ditahar pas pagi atau sore. Iya, stop dulu. Namun kayak dia makan sarapan, makan siang atau makan malam nggak bisa karena kan kalau nanti semua karena kan tinggal di Bandung itu emang sih emang tempat juga kan cocok bisa. Nah, guys kan dari sahabatnya ayeuna akan tanya beberapa pertanyaan ke pemiliknya tentang usaha itu. Jadi ciri khas lontong banjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, lepangkan nami simkuring Chandra Krisna Hendrawan selaku owner di sarapan lontong sareng kopi teras. Oke, tadi pertanyaannya Naon jadi ciri khas lontong banjur? jadi ciri khas lontong banjurnya eta 10 varian lontong sareng kuah sareng kombinasi. Jadi lamun di sanes lontongan saukur aya 2 jenis biasana oncom sareng sayur, lamun jadi aya 10 jenis. Sareng kuahna oge biasana kuahna anu sanes mah rata-rata tara nganggo kuah di dieu mah gratis kuah aya 2 jenis, aya kuah opor sareng kuah oncom plus gratis kerupuk kami. Nah, tempat dia milih yang ngudikeun kadaharan anu bahan dasarna lontong. Kumaha? Nah, tempat dia milih yang ngudikeun kadaharan anu bahan dasarna lontong. Ya, kalau resan konsumen di dia rata-rata teh pasar rebu. Jadi konsep utama nama bade nyayogikeun makanan anu nostalgia. Jadi siga lontong teh kan nostalgia na kaum sepuh ukur gitu kan di kampung atau di mana gitu di kampungnya gitu kan, oh kalau teh sareng lontong terus gitu oncom. Jadi ieu teh nah milih eta kalau resan di dia lingkungan teh mayoritas teh pensiunan sareng simkuring ningali naon nya kira-kira produk anu cocok. Nah, pilihlah si lontong banjur. Nah, tempat ini Pak, Alhamdulillah pertama kali buka teh 28 April tahun kemarin saat pas lebaran. di mana wae tempat dia terus buka cabang. Nah, kalau resan itu nembe setahun jadi menuju di unggul, tapi insya Allah ayeuna teh menuju aya kanggo kemitraan sareng reseller. Jadi customer anu hoyong ngabuka sami kos kieu insya Allah kos biasa gitu. Acaranya ada lontong banjur lagi lepas. Anu pertama mah
kombinasi di materialna eta beas sakuran biasna bungkusna waktuna seuneuna diiskeuna eta nu kahiji. Nu kadua lebetana atau isiana eta ge kudu fresh kudu seger, jadi tong diupayakeun minimum pisan anu frozen atau berapa. Alasan kan memang perkawis hargana kan ada bentennya, ada awis di sanes, tapi ini teh kita sering ngayuhkeun makanan anu memang premium. Bisa. Salian lontongna anu ngeunah, tempat ieu oge nawarkeun suasana anu nyaman, pelayanan anu ramah, sareng hargana anu terjangkau. Hasil liputan ieu tiasa disimpulkeun yen toko lontong Banjur ieu janten salah sahiji tempat anu menarik pikeun didatangan ku pecinta kuliner. Kami pamit undur diri, hatur nuhun parantos nyaksian sareng dugi ka tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.